Ece boga guru ngaji baheula henteu, osok ngaji baheula osok, sarwah henteu ngajina jeung ayeuna jeung barudak. Bener sami. Barudak ayeuna mah ece diajar ikro, ece baheula diajar ikro henteu. Nah, atuh cenah sami. Si eta mah ngabohong. Jadi sami henteu belajarna urang jeung barudak urang ayeuna ece. Beda. Urang mah diajarna teh kumaha baheula ba sin jr bis mim alif lam tasdid jr mil lam jabar ha alif lam ro tasdid jr ro ha jabar. Naon ngaranna teh eta teh ece ulah diejah. Budak ayeuna mah moal apaleun diejah sabab ngajina langsung kana ikro. Lamun ece boga guru ngaji tuluy urang boga dosa ka guru ngaji eta teh sok ngawaris budak urang tara indit ngaji. Jadi lamun urang ayeuna aral jengkel di imah boga budak naha meni embung indit ngaji eta teh salah satu indikator bahwa urang boga dosa ka guru ngaji. Lain dingekeun. Atuh kumaha jang Ustad? Maka solusina lamun boga budak embung indit ngaji tong dicarekan budakna tapi gancang urang datang ka guru ngaji urang lain ka guru ngaji budak. Datang ka guru ngaji urang tuluy penta hampurana bisi urang boga dosa ka guru ngaji urang sehingga ku Allah dihukum budak urang teu indit ngaji. Jang Ustad da geus ngantunkeun atuh make geus pantar kieu komo deui guru emak, maka solusi yang terakhir adalah doakeun guru urang sadayana anu geus ngarantunkeun mudah-mudahan sing ditambi-tambi rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Gampang nama cek orang lembur mah tawasulan hadiahan insyaallah maka budak urang bakal jadi daek budak nu angkat ka pangaosan amin ya Allah ya robbal. Ece butuh ka guru ngaji henteu? Butuh henteu? Butuh banget butuh pisan. Butuh banget butuh pisan. Butuh banget butuh pisan. Pisan jeung banget Ustaz. Ari ngajadikeun guru ngaji babari atanapi hese. Ngajadikeun budak urang supaya jadi guru ngaji babari atanapi hese. Hese ece. Neangan ustad teh gantina hese. Budak di pasantrenkeun ku urang 3 tahun maksudna sugan balik jadi ustad, balik di pasantren teh boro-boro jadi ustad. Maca berjanji ge maca simtuduror tak tiktok. Laras gitu. Di pasantrenkeun 6 tahun maksud hati supaya jadi ajengan, balik di pasantren teh maksud hati cenah jadi ajengan, balik di pasantren 6 tahun boro-boro jadi ajengan ece mimpin tawasul ge ila hadrati teu tamat-tamat ece kabur jurigna ge hese neangan ganti ajeng ari butuhna pan ka ajengan teh sakitu butuhna baheula basa ece keur kekandungan 4 bulan nu diteangan saha polisi atanapi ajengan aya nu 4 bulanan laporan ka polisi aya nah make jeung aya ustad anu piring pisin diragaji colenak di kalapan abi isin ku Pak Haji boga budak teu bapaan aya di dieu nu kitu cing jarau tapi nu sesuai syariat agama Islam maka nu terjadi di mana-mana urang 4 bulanan teh pasti nu ditea lain rek minta pertanggungjawaban keajengan Pak tapi engke ba'da asar hayang pangmimpinkeun riungan hayang ngadoa hayang pangmacakeun surah Maryam supaya solehah juga Siti Maryam bisi istri hayang pangmacakeun surah Yusuf dah hayang kaset najan bapana berenuk abdi ge kitu ece bapana kieu ge boga budak mah hayang kaset da teu hayang abdi boga budak mirip abdi hayang teh mirip artis we ece ai pas brong teh nah mirip tetangga deuh naik teh ece jadi 7 bulan kandunganana nu diteang pengacara atanapi ustad anger we ustad
nepi ka urang terek lahiran geus pembukaan opat orok teu kaluar wae nu diteang teh teh bidang naon geus pembukaan opat yang bilang geus pembukaan opat masih keneh yang ustad tek nanaon paling banter ge atuh tong ka ustad geus pembukaan opat mah ka paraji aya di dia paraji tos teu aya ieu nama aya ieu nu bener ngajawab teh ieu aya ieu henteu aya indung berang kieu teh naon ece dadah ari ece baheula cing nu haradir di dia ya punten ece produk bidan produk paraji parantesan garepeng sirahna hana hubunganna jeung sirah gepeng ustad ece apan lahiran di bidan mah mastakana teh baruleun sabab laranganna teh disoekeun sok taroskeun anu lahiran di bidan laranganna teh cek ilmu kedokteran daripada bobogaan awewe soek tidak beraturan lebih baik disoekeun dengan sengaja kemudian dijahit ulang jika saleting di kita ece serak disoekeun borosot budak matak baruleun jika abdi we kieu mastakana teh baruleun di bidan ade ece mah pan diparaji sakuatna ngaheujeun pan paraji mah tugasna teh ngamotivasi indung berang sok nyai teras kedap deui padahal orok di Sumatera kene teras teh sekedik deui teras sampai ka porocot urang maka merepang leuwih ka paraji ece lahir di bidan di paraji di paraji cok cabak gigireun urang pasti garepeng sirahna tok ayeuna nyabakna tuh mingke ye si ece nu kudu eta mah teu dicabakan heuh cenah nya mingke saya teh ngaji heula eraeun dicabakan ayeuna mah nu kudu coklat tapi katungkul-tungkul gepeng bener ya teh ece ngarasa jorang nyebutkeun paraji henteu da urang mah bodoh urang sadena padahal pan paraji teh hartosna momok yeh lain seuri taroskeun kaajengan di dieu dina kitab sapina mah pan disebutkeun parji teh hartosna teh parji teh momok tah kolot urang baheula teh bingungeun naon ngaranna hiji jelema nu sok ngodokan momok punten lain jorang ieu mah keur ngajelaskeun ilmu apa namun jelema tukang ubaran disebutkeun dokter gitu kira-kira jelema tukang macul disebutkeun tukang macul tah aya jelema tukang ngodok momok naon ngaranna ningang teh ngaliwat sakali mangsa digorowan ku indung urang baheula mak momok apanan ngabejepian sia ka aing teh meuni kitu-kitu teuing teu geunaheun ece wani nyebutkeun mak momok komo lamun make mak ye atuh tong diomongkeun tah kolot urang pinter guru urang pinter tong nyebutkeun teuing mak momok transliterasi bahasa dari momok dirubah jadi parji akhirnya disebut paraji asa we sopan nyebut paraji padahal masih paraji teh momok-momok keneh pinter guru urang baheula nya pinter laras ece kitu henteu ningali ka dieu di dieu lampu bak poek ece ka dieu aya ece katingali ka dieu hejo lain teh kuda ece ieu teraskeun ece dugi ka domba akekah teh pan hayang dipencit lagi dipencit ku saha heueuh ku ustad nepi ka hulu domba lagi teh pan nyalahkeun ka saha teh ustad hantem atuh pika sabaleun RT aya di dieu eta gebek RT nah si ustad mamawa aing punten Pak RT punten nah cenah make jeung mamawa sim kuring jeung ustad atuh da pika sabaleun masyarakat teh putuh ka ustad lamun katemulahan ge sok ngeuh ka ustad padahal mah ku RT cek RT teh urang mah demi Allah teh nyokot teuing huluna kanjutna urang meni jorang cenah si ustad mah tadi momok aya kanjut sanes jorang ece da memang eta ngaranna piraku abdi ka domba kudu nyebutkeun titit saking abdi hayang lemes pedah dina pangajian abdi dilarat tong nyebutkeun kanyut domba abdi nyebutkeun titit domba pantes keneh titit domba pantes keneh kanyut domba tuh jadi ngaca ge sarua kanyut sarua jadi ulah sentimen kamu balik teh nya cenah tuh ustad tong titit tong kanyut nahaun atuh cek mamas
Setelah mau domba disebut mamas beren disunatan. Piraku aya domba meureun kayak dicecep ku urang. Setengah hati. Jadi atuh domba mah lain titit, lain mamas disebut teh. Ah domba, emang jangan dikanyut karena domba nah. Pancek api domba mah disebut teh domba. Nah jadi domba disebut kanyut. Piraku ecek ke pasar kanyut. Aya ge pasar domba. Ang dieu. Mana boga kanyut? Maksudnya boga domba, apa di dia mah domba teh kanyut. Atuh, jadi ngaji teh di sawah mah ngaco kieu ecek. Da abdi di masjid mah tara-tara kieu. Bar tunduk ecek kan bae nya, kanyut-kanyut atuh urang teh. Teras geun. Ari eceu naon jeung Pak Barencar hirup teh atuh. Urang jadi capek luak lieu ka ditu sawareh opatan. Ayo punya teh gadis make jaket gitu teh blazer teh ini jeung anakna baru dilieukan ku abdi kudungna teh warna beureum ati. Ayo punya teh gadis eceu dan anggeui gado teh ini nutupan ieu ompong makeun bae deui heureuy ya sing panjang umur mah nya sing tong maot-maot embuk sing maot atuh nya serba salah. Teraskeun toh. Ece jeung nangunyar hareupeun mu balik ni cawak wae atuh. Ece nangunyar pan abdi ngalamun di dieu. Si ece nangunyar mana teh ngajebian ka abdi. Teh emok keur ngaji teh lain nangunyar hareupeun mu balik. Komo ece mah sila kabayang urang kieu. Ih. Ece ku kolot urang mah awewe diajarkeun teh ipek palibanter emok. Oh sing sira mah teh naon pek ngalangunyar ka dinya. Keun bae asup angin oge. Da dititipan ku Kang Dea Bapak ngajina di ditu mah tong serius teuing sok tara dionang deui. Sia teh rek ngabodor mah tong ngondang urang kitu. Pokona mah hayang ku Bapak ngan tong serius teuing. Jadi sapopoe abdi teh harita ti mimiti dionang nepi ka ayeuna lieur teh mikiran bodor. Lain mikiran ngaji. Tah ieu masalahna. Maka jeung pesan hayang lucu sagala ngaji teh. Teraskeun mohon bade ieu piraku geus-geusan deui karek mula. Kaajengan teh panceu tong boro-boro nepi ka urusan domba akekah mula sarajan aja pan nambeleukeun kaajengan. Diibakan eta si mayit diibakan ku ajengan. Dibungkus ku kain kapan nu ngabungkusna ajengan. Nepi ka salat jenazah, salat mayit tu panghareupna teh mayit teh. Tira make jeung salat jenazah nu panghareupna ajengan mayit. Astagfirullah. Piraku ajengan ngagaloler di hareup mayit di juru. Astagfirullahaladzim. Naon teh ajaran orang mana eta? Cek abdi lamun salat mayit nu panghareupna nya mayit. Piraku cek ajengan ka mayit teh awas urang mah ajengan. Jo ngagoler si eta. Ai mayit mana cenah mayit mana cek RT di balong da sok nguseup kitu. Eta mayit teh keur cenah lukwek kieu ece nungguan ku kumul. Aya nu sok nguseup di dieu. Ih tong eureun tuluykeun. Panggenah-genahna jalma nu sok nguseup mah teh kudu diboehan ku koja. Si eta mah tinggal di bareng kos. Genah nu sok nguseup mah teu hamur moe. Jeung teu hamur padung ece engke genah teh di padungan si eta ku kumul we dua. Lubur teh tengahna ku kumulna teh. Jeung da moal digegel bilatung nguseup-nguseup mah genah. Cek paling digegel lauk sapu. Teruskeun ngararuseut nepi ka ku koja genah. Carang koja mah. Oh. Jadi saha nu pangpa ece heueuh mayit bisa aja diajengan atuh. Nya ge butuh tah dina salat jenazah mah. Ku mayit panghareupna. Nu kadua ajengan tuh geningan nepi ka nesuk ka liang kubur dibuka deui ece tali kain kapan nu disebutkeun punten ya tali pocong punten ka pocong nu kasebutkeun bila aya pocong nu ngadamu da piraku di aya pocong di sawah lamun bener aya pocong di sawah meureunana nu macul geus digaregel pocong tiba heula ge punten ceuy nu muka deui tali pocong teh pan ku ajengan cek maot geus 12 jam ece ti isuk
sore dikurepkeun disingkapkeun deui eta si poe teh ditetep ku ajengan pangmacakeun deui Fatihah malah mandar sok dipangmacakeun tabarakalladzi biyadihil mulku adek-dek eueuh ajengan ge da ngajepian mayitna satea teh Masya Allah neangan ganti ajengan sakitu hesena butuh sakitu luar biasa matak pantes urang salaku muridna salaku jamaahna doakeun guru urang sadayana di mana baik mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun yuswatur disehatkeun amin diberkahkeun ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal pangarsana Pak Haji kali Kang Ustad Iwan kali nusanesna nu teu tiasa disebatan hiji-hiji asatidah mudah-mudahan sakali deui panjang yuswatur sehat berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke nu kusim kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun aparatur pemerintah setempat dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Kadus kali Pak Kades atanapi perwakilan sadayana atas nami keluarga besar ti dieu warga kampung Sadang ngahaturkeun rebu nuhun ka aparatur pemerintah parantos diwidian ieu acara tadi kakuping dina sambutan urang 2 tahun teu diwidian acara sabab aya panyawat anu luar biasa teu aya acara model kieu tong boboro nu kieu pernikahan ge di cancel muludan dihalangan jeung segala rupa malah euceu ka pikotaan belah ditu mah aya wartosna masjid ge nepi ka ditutup beres kitu kantos di dieu masjid ditutup henteu da eueuh jamaahan satea atuh rek nanaon ditutup oge di ditu mah masjid agung ditutup da mutot wah reman ge malah cangkeng kitu saha nu nutup ieu nyage aing tara salat teu ridho masjid ditutup mah tuh nu tara salat eta teh komo meureun nu sok salat komo meureun santri komo ajengan ai eleh pemerintah ge didong sok ku masyarakat mah ceuk pemerintah teh boka deui masjid teh keun bae ngan jaga jarak cenah eta masjid teh dibuka deui lain asup si reman teh ceuk leos ini si eta mah ha ai masjid ditutup amek-amekan ari masjid dibukakeun eueuh nu asup masjid ditutup riweuh masjid dibuka masjid ditutup rariweuh bisa nakol jurusan permasjidan mana bisa bisa nakol tenang kayak dibagi 2 amplop mah amplopna tong eusina situ soek meureun dibagi 2 masjid ditutup rariweuh masjid dibuka areueuh dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh hayang ulin hese hayang ulin hayang ulin hayang ulin hayang shopping hayang camping hayang ngisi maneh mah aduh piraku eta nepi ka hese modal gara-gara corona hayang ngisi mah tuh euceuk ka WC nah make jadi hese ieu euceuk kunaon montok corona nah kunaon kitu hese modal nah eueuh bohong lamun hese ulin bener mun hese shopping hese camping bener ieu hese ngisi mah teu percaya biar aku marah rontok itu nuhun aparatur pemerintah setempat tos diwidian insyaallah ieu acara kalayan ditutup ku pangaosan ti awal kreasi seni jeung sagala rupi kegembiraan masyarakat diniatan tasyakur insyaallah bakal ngadatangkeun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sabab rahmat Allah bakal lungsur ka jalma-jalma nu bungah dipapari nikmat ku Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus teristimewa para panitia penyelenggara rekan-rekan pemuda Karang Taruna kali sagenap panitia sadaya nu tiasa teu tiasa ditatan hiji-hijina mudah-mudahan teras jaya teras semangat teu gampil berorganisasi teh teu gampang ngawangun kebersamaan teh pasti aya pacekcokan tapi semuanya harus wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu kudu ngahiji babarengan dina tali agama Allah niatan lillahi ta'ala insyaallah bakal jadi ibadah amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak sadaya nu kusim kuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pepayun. Hasbunallah. Tong balap tuh. Bareng sekali di mahar pula. Hasbunallah. Bongan seetikan siya opata. Bongan mana? Hasbunallah. Tong usul-usul itu lucu gentle maca. Sebelah dia nuker camping. Taduh genah tingali aduh. Si emak kata mati nggak masang tenda tuluy babakaran jago kita batur ngaji si emak sempet kene gitunya bikin baik mah penting mah ngajinya mahnya sok barang nubelah dia. Hasbunallah wa ni'mal gitu kan neng lain kieu wae. Hasbunallah wa ni'mal maula. Barengnya sentari. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Panitia Ari Abdi Cumarios kedah sabaraha menit? Ulah? Cek batu cek. Da eungah. Gerak ieu teh tos tabu 12 moal ngiting gitu. Ke urang nu ngiting teh balik jauh. Ya cuma moal 5 menit tapi. Cekap sajam nyarios di dia. Ulah? Sabaraha lami? Sate murah. Mayar murah hayang lila kumaha. Sate hati abdi orang itu. Tidak aja mah hiwal kuduna mangga kumaha mu balik ge kitu. Unjuk hayang tiru jam pos kumaha. Cek. Cek. Gitu jawab atuh. Araya keneh tukang dagang belian karunya tong nepi ka aya sesa. Dina mengisi kemerdekaan ieu ayat 3 tahapan anu ku urang kudu dilakukeun. Sabari hiji cenah? Hiji tahapanana eusian diri urang warga masyarakat Indonesia khususna warga kampung sadang di dieu dina mengisi kemerdekaan ieu eusian dirina ku ilmu jeung ku iman. Kunaon cenah? Sabada di eusian beuteungna ku baso, ku cilok, ku seblak, eusian oge hatekna ku iman, eusian akalna ku sabab ece tugas orang di alam dunia teh lain saukurna ngunjat. Sabab tugas orang di alam dunia teh lain saungkul cungkelik cungkedang.
Sabab orang alasan diciptakan ke alam dunia teh cek Allah pikan ibadah ka Gusti Allah. Ari ibadah ka Gusti Allah teh bakal tepi eta nu ngaran ibadah. Di mana-mana aya dua perkara kumpul dina eta ibadah. Hiji aya iman, dua aya populer tiap mubalik ngadugikeun, tiap ustad tiap ajengan ngadugikeun, bakal di sakola ge dipelajari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dauhan Allah tepati-pati kami nyiptakeun anjeun jin jeung manusia iwal tijang ibadah. Berarti atuh urang diciptakan teh punten lain jang jajan baso, lain jang jajan cilok, bahkan beh dia nama gampangna lain jang sholat. Bahkan orang diciptakeun teh lain jang zakat. Tenang tong wakang ngagebeg, aduh ieu aliran sesat ya ngajina nepi ka anggeus dangukeun heula. Bahkan orang diciptakeun ku Allah teh lain jang nukal nakol model kieu, lain jang udud, lain jang ngome HP nu menu kembali lain aja. Bahkan lain jang make jas model kieu, lain jang ngomong model kieu. Tapi ku Allah diciptakeun urang di alam dunia teh geuningan hiji tujuanna mah jang ibadah. Bahkan mafhum mukhalafahna kira-kira kieu, anjeun di alam dunia meunang ngalakukeun naon wae oke, syaratna asal jadi ibadah. Bisi ece di dia no hayang judi, silahkan judi. Syarat judi na sing jadi ibadah. Atuh ustad tuh bisa judi jadi ibadah, berarti entong kahartos henteu. Jadi bisi rek nanya ece karena agama na meunang henteu memperingati kemerdekaan teh kikieu ante. Jawabanana silahkan asal jadi ibadah. Kahartos henteu. Ece meunang salat ulah lamun sakira-kira gara-gara salat ece teu jadi ibadah. Gitu. Nah laras kitu jang ustad mohon. Nah aya salat teu jadi ibadah seueur dugi ka salat diancam ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ayat geus populer, fawailul lil pan buktos aya salat teu jadi ibadah leres kitu. Jadi di alam dunia teh tuh ece gampangna pek ku anjeun lakonan segala rupa di alam dunia. Rek jajan baso silahkan asal jajan basona sing jadi ibadah. Rek jajan seblak silahkan ngan asal jajan seblak nasing jadi ibadah. Rek nakolan alat kesenian silahkan ngan nakolan alat nasing jadi ibadah. Gitu kira-kira gampang nama. Matap bisi rek memperingati HUT RI kemerdekaan tinimiti ke-75 7 genep nepi ka ayeuna 77 silahkan ngan asal sing jadi abdi mah hayang nabeuh dangdut ustad silahkan asal sing jadi gitu. Hartos henteu ayeuna mah. Jadi ternyata di alam dunia mah menang dilakonan segala rupa ge ngan syaratna teh hiji sing jadi mun teu jadi ibadah ece rugi. Punten abdi rek naros ari ece kulem dina sadinten sawengi 24 jam sabaraha jam lamun ece kulem. Ece mimiti kulem tabu sabaraha ka rata-rataan biasa. Tabu salapan lamun gugah tabu sabaraha punten? Tabu genep apa salat subuh atuh teh. Tabuh 5 we kitu sebutkeun utara ka masjid mah nya salat di imah. Masuk ka masjid jam 4. Lamun disebutkeun jam 5 kulem jam 8 gugah tabuh 5 berarti sabaraha jam urang kulem? 8 jam. Lamun urang hudang jam 4 beurang sok rajeunan urang sare sajam. Jadi anger total sare teh kadang-kadang kaseseueuran manusia sare dina 24 jam teh sabaraha jam? 8 jam. Berarti atuh ece gampangna 1/3 hidup urang teh tina sapoe dipake kulem. Ece ayeuna yuswa sabaraha mah? Aya 60. Mun mah 60 teh berarti 20 tahun mah geus sare teh. Aduh kitu nya.
nya emak lamun 24 jam teh 8 jam dipakai kulem digunduk-gunduk eta 8 jam teh sarua jeung lamun emak ayeuna umur 60 tahun berarti emak teh geus 20 tahun kerek teh teu karasa nya teu karaos eta kulem geus 20 lamun urang ayeuna umur 30 tahun teh berarti 1/3 hidup urang dipake sare ece 10 tahun tah urang geus sare mun urang teu bisa ngajadikeun kulem jadi ibadah maka urang bakal jadi pangrugi najal jalma 10 tahun urang kulem 10 tahun mubadir teu jadi ibadah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa henteu kulem jadi ibadah bisa henteu sare bisa jadi ibadah bisa henteu bisa kumaha samemeh sarena maca doa Allahumma barik lana bima razaqtana wakina apandahar heula samemeh sare matak bucitreuke beuteungna nah ieu cek ka mana wae atuh mohon eta baca doa heula makan ece hantam tuang duk teh urang maca doa kulem bismika Allahumma ahya wa bismika amut masya Allah cek 8 jam urang kulem kerek maka 8 jam dicatat jadi ibadah 20 tahun urang kulem maka 20 tahun urang dicatat jadi ibadah kira-kira gitu beak anggaran dipakai memperingati ieu diniatan ibadah maka jadi bernilai infak jeung sedekah alhamdulillah iris jeung kapanasan dina ngalaksanakeun acara ieu dan niat ge syukuran ibadah maka panas jeung tirisna bakal bernilai ibadah hartos kitu ajengan ngaji teh serius 10 menit 12 urang heulai ari ngabodor tuluy ke teh protes ngajian mau balik teh ari ngaji 10 menit serius imak bang serba salah mata kaji dina kieu teh ngabodor sok aya nu sentimen kamu balik teh ngabodor ngaji mau balik teh ari ngaji serius mah geus si kukut laras kitu henteu ece aya cai herang di dinya henteu abdi mah aya teu hayang dibere ece aya cai herang di dinya abdi mah teu hoyong dibere nah ustaz teh hayang naon teu hoyong nana ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil hadi rasulal hidayah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil hadi rasulal hidayah ya rasulullah ya habiballah ya rasulullah ya habiballah yang terang hartos nanti hayu urang ngopi kadang lucu hayu urang bantuan atuh ucik meh kadengin panitia hayu urang atuh mah kadengin sakitu mah panitia lagi di jararok hayu urang sareng Pak Kiai di sawah urang ngahiji kopina kapal ini ngasarua bisi kapal terbang gitu ari sarua memereun ayah da abdi mah teu hayang ciherang cik sumpah mah di imah gelo nah hayang naon hayang nanaon hayang lagu nu bieu nya hayang meureun ngajina tuluy kopina datang hayu urang ngopi bareng maneh takut tuh bisa diajak kerja sama
Hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di sawah urang ngahiji kopi na kapal. Hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di sawah urang ngahiji kopi na kapal kaki guru tinyuhkeun guru anteukeun barang kecil guru tinyuhkeun guru make eureun lacan datang kopi na kasih guru tinyuhkeun guru tinyuhkeun guru. Nah kayak gitu hayang meureun dituluykeun ngaji kopi datang atukeun bae kopi ge Ciherang we doakeun abdi eueuh sing salamet bade Ciherang mudah-mudahan teu kasurupan karuhun mudah-mudahan teu ngararambat dina diri abdi doakeun eueuh abdi mudah-mudahan salamet bade Ciherang. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung ditinggalikeun rek ngeureuyeuh we keung Ciherang mumpung loba batur operator Ciherang abdi mambung ge dibere dan tinggal itu biar ngajingjing termos dikikir caian kecini termosna warna biru disimpan gigireun tihang balik deui nu nyokot teh beureun ngajetrekeun kompor gas setidaknya nyok kopi kuci termos mah baleuy ingat ngajingjing termos ke ciriku mau balik di panggung mak kamana rek nyokot cai kan bae bagian panitia kopi cicing jamaah mah di dia transgen aja kopi heula kejeng jauh transgen meureun husnudon keur ditaheur urang tungguan bari ngaji mun teu datang ka bina-bina ka era cek jadi ternyata atuh di alam dunia teh menang dilakonan segala rupa ge nganu penting sing jadi ngancek tadi ge atuh perkara ibadah teh geuning lain simsalabim abah kadabra teu bisa eta teh jadi ibadah lamun teu make dua perkara hiji make iman dua make ilmu. Lamun leungit dina diri urang iman najan salat jujung kelan oge moal dicatet jadi ibadah najan nganturan kopi ge ceu da geus telat kagok sok ka dieu buru maneman rangkeun iman jadi kana kopi cek urang mati awal we atuh nya yang naon meni kudu disindiran wae heula sok lalaunan situ tak kitu balem ceret mah tuh jadi we keplok keun bae asal ulah koplok no mudah-mudahan sing sagala agih nikmat ilmu jeung sagala rupana kumaha retna teh jeung rapli intajid ya qaha binuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bidinillah bikulal baraya ya Habibullah ya Habibullah ya Bashir al-Hayy ya Rasulullah ya dalilan nur ya ayam terang hartosna itu ayam terang hartosna moal hanyatan urang lamun tos teu sing bareng
urang lamun tos mana belah di ngiluan siapa sih bisa diajak kerja sama. Urang lamun tos dicocol make ya apa lengan nah iraha diajarna jeung abdi nah mending apa cing coba urang lamun tos dicocol make ngopina bari ngaji rotina cukup hiji urang lamun tos dicocol make ngopina bari ngaji rotina cukup hiji guru anterkeun roti guru anterkeun roti guru anterkeun roti guru anterkeun roti da urang teh ngebali atuh teu bodoh mungkin melain roti biskuit masih teu ka urang nganggap budak ieu mah biskuit dan teu geunah kieu nya nyanyina ge urang lamun tos ngopi dicocol make biskuit tuh teu geunah udah tepuk tangan kanggo panitia tuh aja meni sigapnya nanti loba ngomong anterkeun eta bari beberege cing mah aya ge aya roti ngan mah hiji deui angke da geus didengkek ku mah dina pingping teu hayang bau hanyir bau esem ajengan da aya teu kieu ngaji teh balubah Entah teu mawa rotina jeung dilalieu jadi urang yang ngiru ngalieu sa ece ngalieu ka ditu abi ngalieu sangkana sia roti eta mah lain roti bolu keun bae husnudon beureun dek dibahankeun roti nya piraku urang teh ngobrol bari ngunyem di dieu nya geus ngan lamun geus ngameja berarti geus dibikeun lamun didahar ku panitia pabalik letah nya heueuh teraskeun aja teraskeun kade bisi dina urang lumampah di alam dunia teh dumeh geus ngadenge tadi cek mu balik bisa asal jadi ibadah tuluy urang lupa poho kana eta dua syarat iman ku urang kudu dibabawa ilmu ku urang kudu dipapake sabab aya keterangan ngaudingakeun ti para ulama fakullu man bigoin ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latukbalu sahajal manu ibadah teu make ilmu make ibadahna teh latukbalu moal ditarima mardudah ditolak latukbalu jeung moal ditarima sabab jalma nu salat teu make ilmu disebutna salat jalma nu zakat teu make ilmu disebutna zakat jalma nu puasa teu make ilmu disebutna ngerti maksudnya jika kana wayang tapi geunah heueuh cenah bae ke dibawa maneh kurang ke kabupaten ulin adek naon abi ke kabupaten dinas henteu ngece tah kade urang diri urang oge urang ulah poho turunan urang teh papag tah turunan urang teh ku iman jeung ilmu maksudna ku iman jeung ilmu teh berarti atuh neangan iman di pangajian neangan ilmu di sakolahan lamun budak urang daek sakola henteu daek ngaji berarti budak-budak ilmu teu mamake iman lamun budak urang daek ngaji tapi tuluy teu sakola budak-budak iman tapi teu make el kan cilaka ece teh jalma anu boga iman teu boga ilmu engkena teh sok dibobodo ku batur dibobodo ku jalma pinter jalma nu pinter teu boga iman kadituna teh sok ngabobodo batur ngabobodo jalma bod sing saimbang pendidikan anu aya dina diri urang teh beh dituna masing saimbang urang mere pendidikan ka warga masyarakat Indonesia teh anak turunan urang teh jadi ulah bangga
lamun urang ayeuna budak daek ngaji teu sakola. Ulah bangga lamun urang boga budak daek sakola teu ngaji. Urang kudu reueus lamun budak urang teh daek ngaji nya daek sakola. Sabab cek orang kulon mah ecek karya ngomongna teh science without religion is blind, religion without science is blind. Ngerti teu ecek? Aing mah nyakal dibejakeun. Asal ngomong jeung nu bohong atuh. Yang ustaz cenah geuningan pinter eta bahasa Inggrisna atuh ecek nu harapan ecek teh pan ieu teh calon doktor. Keur kuliah S3. Mudah-mudahan saminggu deui bade sidang. Sasi November mudah-mudahan sing wisuda. Amin. Ieu teh baheula mah dipoyok santri buduk ajengan. Arembungan kabeh oge. Nini ge mungeun. Naon cenah ka santri buduk? Dijauhan ecek. Tapi santri buduk tur bodo ieu tara eureun sakola. Senin indit ka sakola, Salasa indit ka sakola teu karasa ecek. Alhamdulillah ayeuna keur kuliah S3 geus calon doktor, calon profesor. Masya Allah. Mohon doakan sing lancar dina proses ngarengsekeuna sing berkah ilmuna. Mohon. Cenah meureun eta matak jadi mubalik kitu ge lila masantrena henteu abdi mah alhamdulillah. Masantren di Darul Falah ti tahun 2002 nepi ka 2014. Mung saukur 12 tahun masantren teh alhamdulillah dikersakeun ku Allah diijinan ku pun guru. Ayeuna teh geus boga pasantren deui ecek tah ieu barudakna. Bulan hareup perkiluan lomba MTK baca kitab kuning di Cililin. Gitu. Mata tong puas orang pendidikan dina sakola hungkul, tong puas pendidikan dina ngaji kudu saimbang. Jalma anu jago dina bidang ngaji tapi urang teu nyaho nanaon dina bidang sakola, maka manehna teh bakal ibarat jalma lumpuh. Jalma anu jago dina bidang sakola tapi manehna teu nyaho dina bidang ngaji, manehna lir ibarat jalma lolong. Nu tadi teh pihartieunana kitu.